baik lah, balik ke lain musuh. Ayo jam berapa? Jam 12. Sama kopi di balik kan. Siang makin nanya poloho. Anjing. Bagus. Monyet gantian anjing. Balik deh ini itu. Gantian. Embung. Anjing, asal si Iwang nak kemana itu? Lu si kunyung molor nak kersen. Kok aing di jailan seteh. Aing jailan mungkin. Oh ini tak apa lagi warna podas teh. Si anjing malakak molor ku aing gawean teh lah make reungit ah. Anjing naon ieu? Sahar ngagawean aing ieu anjing. Si koplok sia ready kagak we ke sare kunyuk teh. Puas. Magaling kang kupal ka. Wang kasih wang, ayo ah. Anjing wang ge naon? Tanya. Naon? Wang, huruf naon ieu wang euy? Ieu mah huruf we red. Huruf M ieu mah boloho ih. Huruf we ieu mah sok sabaraan sok, kali sabaraan sok. Aing boga duit, mana boga duit teh? Sok. Cobaan yang lain doang. Oh, Oh, mana hoyong ku tah tunda kabeh jeung nu eta 12.000 tah. tah. Oh, 12.000. Huruf M anjing ieu mah Huruf we mah huruf M we. astagfirullah. M ieu mah boloho. Karena naon tuh maraneh teh. Cicing ku betah ieu. Ieu huruf naon ieu mah? Huruf M heueuh. Huruf we nya. Angka 3 ieu mah. M. M. Angka 3 ieu masuk maneh ka dieu. Oh, dieu. Tempok ku maneh. Angkat Tilu, tilu, angkat tilu ya. Berarti siapa mah tuh? Angka 3, heeh. Angkat tilu Sia ulah macam-macam. Pan di dieu teh. Lapak urang maneh wani-wani. Ya makan lapak aing dah tuh, ku aing geus dipelakan tangkal nangka tuh loba kersen ge aya. Komo uing geus tiba heula urang mah di dieu cicing. Tepo tah eta tangkal sareuteum-reuteum kieu teh eta teh menang melak aing. Heuh kitu carana sok belut jeung urang. Hayu, Tapi maneh heula heula. maneh heula we. Geus maneh heula. Maneh heula. Sok-sok maneh heula tengah urang. Sok maneh heula we, aing geus nungguan ye. Sok-sok atuh buru keburu burit. Anjing teh rahal belutna lila pisan goblok teh. Jing lila ieu teh nungguan lu teh. Jing. Saha ieu? Saha eta? Cing. Maka balik deui bal teh. Ieu, balik deui ka urang. Pira ku kudu urang di bawah.